Faraidu kana pirang-pirang kafarduan, kana pirang-pirang kewajiban. Wa yaf'aluna jumlah itu majubun af'alan munkaratan kana pirang-pirang pagawean anu munkar nu goreng fi syar'i munggu syarat. Man wala yu'aqabuna tapi moal disiksa itu majubun ala dalika karena itu af'al. Naon salatiyati kulihim karena katutupan pirang-pirang akalna itu majdubun allati anu alaiha tadina itu lati madarut taklifi tempatna taklif bil anwari kalawan pirang-pirang nur ditutupan nanti wadayatus salikina jeung ari mimitina nusulu kabe eta laisa henteu aya maaha sartana eta itu bidaya non syuhudun nyaksi likamalidai kana kasampurnaan dan walal asma'i jeung henteu nyaksi kana pirang-pirang asma wa sifati jeung pirang-pirang sifat bikhilafi nihayatil majdubina dari untunganana anu majdub kabeh innahum mangka sanitu majdubun eta lam yahsul tahaslahum kam majdubun an halatus sahwi ingat ka makhluk sahwi illa ba'da musyahadati dalika angin sabadana nyaksina itu dak Allah. Fasalikuna mangka ari nusulu kabeh eta amiluna nu amal kabeh pitarokihim dina tarokina itu salikun ala tariqil fanai kana perjalanan pana wal mahwi jeung tegesna mahwi pana mahwi ruksak akal mahwi wal majdubuna jeung ari anu majdub kabeh eta maslukuna nu diambahkeun kabeh sabihim itu majdubun fi tadallihim dina nalika tadallina itu majdubun tariqal baqoi kana perjalanan bako wasahwi jeung eling ingat ka makhluk wa idza kana kadzalika sakituna bakal dibahas. Dikene ngajelaskeun hikmah nu ka-240. Hikmah nu ka-240 Kiai Musoni ngajelaskeun perjalanan spiritual waliullah. Cek bahasa lagi nama wisata rohani. Ayo bahasa gaya napan? Wisata rohani. Wisata rohani teh aya 3 cara. Hiji taroki, 2 tadali, 3 tadani. Nah, eta perjalanan rohanina kakasih Allah. Taroki, tadali, tadani, 3. Walau pas dirinya kakasih Allah mah. Taroki. Gampang na rohani ti makhluk ka Allah. Itu we gampang lah. Sederhanakeun bahasana. Gampang na rohani ti makhluk ka Allah, ti asar afal kana murdat Allah. Nah gitu. Ti makhluk ka Allah teh bahasana asar afalnya. Atau ti makhluk ka Allah. Eta taroki.
Kadua tadali mah balik ti Allah ka makhluk. Ar-ruju'u anillahi ilal khalqi. Gitu. Balik ti Allah ka makhluk. Tadali disebutnya. Aya nyebut tanazul. Ari tanazul mah bisi pajar kuas turun tina kalapa. Tadali we. Tadali bahasanya nu paling geuna mah. Tadali mah di mana? Nurdat turun ka mustawan, ka Qoba Kausen, ka mustawan, ka Roprok, ka Jabarut, nepi ka turun ka malakut, nepi ka turun ka alam ajram asam, ka alam dunia. Ta eta tadali disebut. Namun kalau disebutan perjalanan ta eta. Perjalanan taroki di mana? Di dunia, ka malakut, ka Jabarut, ka Adna. Eta taroki. Mending tulis we teu arti ge lah. Sugan ke arti teu hareum. Namun make bahasa sejen asar af'al, asma, sifat, dan taroki. Mengatur sayrul qalbi pimaya dinul agyar. Lempangna hate dina agyar nu disapertikeun lapangan. Lamun lempang hate ti makhluk, tapi itu dituluykeun kan? Tapi pikeun tepi ka Allah. Pikeun tepi teh eling jamu, pikeun eling ka Allah. Tafakur ngaranna. Jadi lamun rohani urang, lamun hate urang lempang di makhluk. Di makhluk ka makhluk, tapi pikeun nepi ka mana? Ka Allah. Eta tafakur. Lamun ti makhluk ka makhluk mikir. Lamun anu ti hasilan mikir ngaranna. Melak pare 2 hektar. Kepikiran teh mikir. Sigana meunang ge teh kana 3 ton mah. Tina 2 hektar pindah kana 3 ton. Pare. Eta mikir. Pihasilan, mikir karena. Tapi lamun mikiran anu moal hasil, lain mikir. Ngalamun. Jadi aya ngalamun, aya mikir, aya tafakur. Ini dah benar. Sok telaan urang. Ieu doma lintuh. Lamun dipencit lamun dipencit. Sigana euna ieu lamun disatena. Ngalamun mikir. Ngalamun sebab teh batur nu ketembeng. Bari duit teh boga lamun dibeli. Beda jeung 5 urang. Aya 30. Red kan ngintu. Wah, mun disatengeuna jigana. Mikir atuh. Sabna bisa dipencit ku urang dan urang. Jadi lamun ngarep-ngarep lamun naik urang ti makhluk ka makhluk anu biasileun, nah eta mikirna lempang ti makhluk ka makhluk. Tapi lamun naik lempang ti makhluk ka makhluk lain pikeun makhluk tapi pikeun eling ka Allah, pikeun usul ka Allah. Tafakur ngaranna. Sayrul qalbi fi mayadinil agyar. Pada tafakur nu gede sekali. Ngarangke di mana tapi ka Allah gede imana. Mikiran reungit yang. Kapas nepi ka Allah, imana sekedar reungit. Cung gede sekali. Mikiranana. Sebab ningali kana nurdat Allah wa indiraj dinu gede. Jadi ma'rifatna gede. Amun reungit indira jafal Allah atau nurdat dina reungit sigirina Allah hiji so.
Yes. Tafakur. Mata tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Tafakur teh kudu tafakur aranjeun kabeh di makhluk Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Ulah tafakur kana dat Allah. Kana lu pakai dalil teu kudu musyahadah. Sawab cek Rasul tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Ulah mikiran dat Allah. Lain ngabejakeun ulah musyahadah ka Allah. Alat nu dipake mikir mal bisa dengan pake nganyakeun Allah gitu. Alat nu dipake tafakur moal bisa dipake tajalli kana nurdat Allah. Ulah dipake dalil kana yang ulah teu kudu musyahadah ka Allah. Salah. Tepahaman apa? Nah, insyaallah dat Allah mau ketep ini dipakai mikiran hati, ini dipakai mikir otak. Mata seru kok di bahasa lagi lempang hati. Beda ada mikir mah ku otak, ada tafakur mah ku hati. Beda alat. Karena usah pikiran Allah melakukan. Tafakur teh jalan tepi ke Allah. Lempang di makhluk tapi pikeun jalan tepi ke Allah. Nganyahukeun makhluk tapi pikeun nganyahukeun Allah. Tafakur ngaranna. Doma lintuh. Allah ngalintuhkeun doma. Lintuh doma bisa Allah. Tafakur urang. Tafakur. Ayat kalau doma lintuh. Kalau orang geus ngencang. Tuluy we hatena balik ka Allah. Oh, lintuh teh ku Allah. Eta ba'dahu. Ayeuna nempo doma, meneh nempo doma ge hatena keur tajalli ka Allah. Pas ninggalin kada doma teh. Maka makom bako. Wahitun bijamil makhlukal. Doma teh lintuh ku Allah dilintuhkeun. Kata dina keur eling ka Allah. Aya anu tadina can ka Allah. Pas nempo doma langsung eling ka Allah pareng maahu. Ningali doma pareng saya sajam ingat ka Allah. Eta ba'dahu. Qablahu ma'ahu ba'dahu. Beda-beda jalan teh. Aya anu memeh ningali makhluk Gusti Allah katana. Aya anu begitu ningali makhluk langsung eling ka Allah, nu tadina teh eling we. Aya anu ningali makhluk heula sanggeus makhluk katingali kakara eling ka Allah. Tah eta teh qoblahu ma'ahu ba'dahu teh tahapan kecerdasan kekuatan spiritual. Jadi tahapan kekuatan spiritual teh qoblahu ma'ahu ba'dahu. Nu qoblahu anu kuat pisan. Anu ma'ahu anu kuat. Anu ba'dahu teu pati kuat. Anu goreng mah nu teu kemana-mana. Nempo doma sembek doma nepi ka paeh teu kungsi ingat ka Allah. Aya apa? Ngasaan aya jama nu badahu aya. Ngasaan sirop amis kakara eling ka Allah. Oh, nikmat Allah lain jeun sirop lain. Sirop teh bisa nyeun nikmat. Lamun sirop bisa nyeun nikmat sakur leta anu adep jeung sirop teu nikmat. Geuning batur dibere sirop utah. Ciri eta sirop teu bisa nyeun nikmat. Tah, kemisayeuna ngadar sirop, kemisayeuna eling ka Allahna. Balas teu pati pinter.
Sok dah asian 10 kali 5 dibagi 2 minggu harap kan. Pinter podo kira-kira. Wow. Anu ba'dahu mah tepati pinter. Jadi spiritualnya tepati kuat. Ba'dahu rata-rata ba'dahu wae. Gelit ka dokter, gering gitu. Ditam nyaranena kana obatnya. Ingat ka Allah na henteu. Nah, perobat terus didaharan. Tadikeun cager. Kakara tarik ku Allah tadi cagerkeun mah. Ha, ba'dahu teh mah. Kan lah ba'dahu ge lumayan. Ngan ulah teu ka mana-mana. Kablahun teu, ba'dahun teu, mahun teu. Jadi teu inget ka Allah. Urang beunghar. Nekatkeun ieu beunghar ti Allah. Nepi ka maot menang aing. Teu kungsi inget ka Allah. Teu kungsi nekatkeun Allah nu ngabeungharkeun teu. Malah nyatin neraka na gini. King salatnya malah nyatin neraka. Nepi ka maot aing nu beunghar, ku aing beunghar. Oh. Terus balik dia ke masalah itu tadi taroki. Jadi perjalanan kita asar afal, naik kana afal, naik kana asma, naik kana sifat, naik kana dat. Taroki disebutnya. Mata kelamun urang nempo panon kana asar afal, hate ningali kana afal. Usik leungeun sing ingat, usik leungeun teh dina usik leungeun indiroj afal Allah. Naon? Musikeun. Musikeun, si ingat tah kadinya. Geus ingat, geus urang lempang hate kana musikeun, nu musikeun teh kawasa bisa mampu kana musikeun. Sifatna kudrot. Oh, pana ari kudrot teh ari ningali kana bisana kawasana mampuna Allah musikeun makhluk, hate ningali kadinya sifat. Kali dituluhikeun ari sifat mah tarangan cik dina sifat. Di mana? Dina dat. Namun orang geus lempang dina sifatnya ke mana liwatna? Rob mustawan kobakaosen awadna. Rob mana? Tong ngabandungan sifat, tong ngabandungan bisana kawasan entong. Lempang deui ningali ka jero ka ditu. Kana kumaha? Sajroeun sifate aya dah. Nah, di mana geus kapengih kana da? Sifat geus teu kabandungan. Tah. Lamun saimbang antara tajalidat jeung panana ti makhluk jeung tina sifat Allah, eta disebutna mustawan. Lamun kakara pohokan teu ngabandungan sifat kana dat can nepi rob disebutnya. Tadi ningali kana kawasa, tinggalkan kawasan Allah. Ningali di kejero, ngan can nepi kana dat rob. Nepi kana dat, tapi masih seimbang jeung panana di makhluk, jeung teu ngabandungan afal jeung sifat Allah. Mustawan. Beuki saeutik deui ngabandungan eueuhna makhluk jeung teu ngabandungan sifat. Kari saeutik deui tajalli kana nurdat Allah bari aya sesakena saeutik deui naon hate ngabandungan kana ayana si sifat kana eueuhna sifat kana teu ngabandungan kana eueuhna saesakeun ayana aya keneh ingetan saeutik deui kana teu ngabandunganna sifat eta disebutna qoba kaosen leungit we kana asma jeung sifat Allah teh teu inget aya teu inget eueuh. Jadi teu sadar diri kana ingetan aya jeung eueuhna sifat Allah. Nu kasaksi dat Allah hungkul, nur dat Allah hungkul, ta eta awadna disebutna teh. Entah krop mustawan qobaqasen awadna. Lamun make bahasa Arab krop intiqalu sirri minas sifat ilal mausuf qabla nusul.
ditulis itu kartu ya kumang ke. Oh, intikal sirri minasifat ilal masuk qabla usul. Lempangna intikal teh pindah perhatian orang tina ningali sifat kamana karadat kan itu ditinggalkan eta sifat Allah itu di Bandungan mau kok itu kanadat ngan can nepi kanadat tina sifat geus indit sirde ngan kadat can nepi disebutna rof mata aya nu ngahukuman rof mah sutroh antara aya jeung eueuh antara sifat jeung mausuf. Kaos awewe jeung lalaki sutroh hahala. Jadi tina sifat geus ini kana ada can nepi rof tajalli we kana nurdat Allah aya ingetan kene kana teu ngabandungan sifat tapi seimbang gedena kakuatanana antara nyaksidat Allah jeung teu inget kana jeung hate sadar yen ieu sifat kebandungan sarua disebutna mustawan. Matak mustawan mah usul sirri ila hadratil ahadiyah ma'astiwa ilfana. Matak mustawan istawal ma'u wal khusbata cai akur jeung kayu golodog tina kayu caina papak kerta ya. Istawal ma'u wal khusbata matak bahasana mustawan tajalli ka Allah sarua jeung teu inget kana ngabandungan sifat dina kakuatanana mustawan ngaranna ingetan kana teu ngabandungan sifat beuki leutik saking kuatna tajalli kana nurdan Allah aya saeutik deui qoba kausen eta qoba kausen tangguh paham nepi ka iman ge ingat Qoba kausen ya mustawan aya na Quran aya ngantara diterangkeun hungkul masuk dilogatan menyelenggara di tafsir oleh mustawan tamat ke di tafsir pasal mustawan lah guru ge terangkeun dilogatan mustawan kok ahli tafsir caritana nerangkeun mustawan teh kisah apa itu tas pasaran tafsir makna mustawan tuh paham di logatan hungkul dan di mana can jadi ahli usul karena dat mah apal mustawan itu lah jangan kitabna Allah tuh sok jangan tarif nubieu kitab kabeh Allah ibatur menentari besarangan kusawana dauki tim takrif cina daukiyah mana? Mata disebut pagala duni piwuruk Allah. Oh mana kitab sejen. Lamun aya sahib sarua jeung pamanggihna eta. Menala duni piwuruk Allah. Takrifna tadi aya we kitab. Keur mah kitabna teu buka kabeh. Haji mut aya jeung kumaha. Tapi sing boga ge macana hese deui. Mata mending keboga sih kali. Macam hese. Mata teranu hayang kita, besok anu kita. Numpuk kopi. Jelema numpuk kopi halus hayang kopi. Numpuk kitab di toko sok hayang kitab cara. Oh ada masalah tuh bisa. Liur aing. Muni kitab ladang ngajual muni. 5 juta pas dibuka poe kabeh. Mending kene munding hargana surakokeun. Ke fakir miskin bener. Cugan we ramyang kana kita. Ah gitu. Namun aya saeutik deui kesadaran bahwa sifat Allah teu kabandungan. Nah eta disebutna qoba kausen. Sakob ka Allah, sakob ka lian dat, sakob kana dat, sakob ka lian dat. Lian dat teh sifat lain dat, sanajan kodim sarua.
lain aya heula paneuri aya sifat jeung dat da kodim ari kodim mah mimitina ngan hate urang mangihkeunana aya heula paneuri panggeulana mangihkeun mana kana sifat sanggeus mangi sifat mangi dat meme kana sifat apal heula malah meme apal asar apa heula paneuri mangihna lain wujudna hadrat Allah aya heula paneuri kan deh tuluy aya au adna ari au adna mah tajalli kanada sifat Allah teu kabanungan aya teu kabanungan. Jadi boro-boro kana ayana kana eueuh ge teu inget. Ngabanu lamun nyaksikeun kana sifat berarti dijabarut keneh. Encan lempang kau dituka mana kemustawan encan. Ayeuna mah leungit kesadaran kana yen ngabanungan jeung teu ngabanungan. Adna kadinya disebut nanti musyahadah nyaksi kana Allah nganepi kana nurdat sajak saksi naon sabna kunu sajatina dat Allah sakidohirna hate urang lemah teu bisa ningali sajati dat Allah numatak cek arifin sajati dat Allah ada mun mahdun Allah males lain Allah teu kasaksi anu bisa kasaksi mah nurdat Allah talamun geus nepi kana nurdat kadinya imanah hakul yakin rohani diijah nyaksi kana nurdat Allah eta iman hakul yakin yashaduka wujudahu la ada maka wala wujudaka nyaksi anjeun kana dat Allah ari makhluk nepi ka sifat Allah teu kabanungan aya teu kabanungan eueuh eta hakul yakin lamun make takrif cek ahli daukiyah jadi nu disebutkan qobakasen usul sirri ila hadratil ahadiyat ma'abaqo itamayuz tapi nak sir tajallika nanurdat Allah bari aya sesa saeutik deui ingetan teu ngabanungan sifat Allah. Matak bahasana ma'abaqo itamayuz ma aya sesa keneh perbedaan kan antara ngabanungan jeung teu ngabanungan aya keneh tajallikana nurdat tapi aya ingetan saeutik deui teu ngabanungan sifat aya perbedaan dua maka disebutna qobakasen ma'abaqo itamayuz aya nu disebutkan awadna tadi ieu mah anu teu ngabanungan eueuh teu ngabanungan aya artina ngan hiji tajalli kana dat hungkul urusan sifat Allah afal Allah jeung makhluk teu sadar kana eueuh-eueuhna acan komo kana aya eueuh saeutik oge dina hate karena naon ingetan yen teu ngabanungan sifat di mana geus saeup kitu ngaranna au adna usulu sirri ila hadratil ahadiyat ma'artifa'it tamayyuz ngaran tapi nak sir tajalli kana nurdat Allah bari jeung sir teu ngabanungan aya jeung eueuhna makhluk ma'artifa'it tamayyuz sarta leungit perbedaan dan nunggal nu ayana henteu dua tadi mah aya dua dina hate ingetan teu ngabanungan sifat jeung teu ngabanungan makhluk aya atawana eueuh ari ayeuna mah makhluk mah ngabanungan aya henteu ngabanungan eueuh henteu nepi kana sifat oge hiji tajalli kana nurdat disebutna ma'artifa'it tamayyuz tajalli kana nurdat Allah bari eueuh nu sejen salian eta
Ingatan seetik deui oge kana teu ngabandungan sifat ka dieu mah geus teu kabandungan we bukan eta kunaon rehen bingung ari geus ditepikeun mah arek ngarti rek nu ari geus dibejakeun rek nepi rek nu hae sadeutiga nepi istighfar nu jadi hijab dosa istighfar gugur lain mujahadatun istighfar jeung mujahadatun nafsi istighfaran hate teu bisa musahadah jeung ngalawan nafsu pikeun lempang menuju musahadah naon sababna teu bisa lempangna hate ka Allah teh teu bisa ringkus ku syahwat nafsu minum bareng jeung hate minum ku syahwat nafsu mata dikira hayang minum naon lain mikiran minum naon nu manfaat lain nah geus aya penyakit gula minum sirup terus teu apa manfaat mana nu teu sok lamun teu make syahwat nafsu mikiran minum nu manfaat ke diri sabab ngaleut teh maksudna buka puasa kebutuhan jasmaninya supaya jag sehat bisa ngelaksanakeun ibadah ka Allah. Ari kitu mah mikiran sehat aing mah hayangna ieu habak panginum. Tas salat maghrib ngejungkel. Jadi kita bisa salat isya. Batur ngaji teu bisa milu ngaji. Cabang diturkeun ka hayangna nafsu. Lain mah ulah. Diajar mujahadah. Lamun urang make lain neangan nikmat tapi neangan man. Lamun ngaleueut tuang milarian anu man nasurupkeun harta mana nu leuwih man terus kana kitu. Rek lumaku ayeuna manfaat mana? Tak nu leuwih manfaat tiga ku urang. Eta mulai geus ningalkeun asar afal. Sabab nu jadi hijab teh eta karesepna teh. Lamun geus teu resep ningalina manfaat mal ningali datiana eta perkara. Tapi ningalina manfaat tu datang ti ngaleueut ngadatangkeun manfaat naon ti Allah. Bisa tuang naon ngadatangkeun manfaat naon Allah tina tuang nu eta. Eta teh mahalud zuhur tempat dohir manfaat tu datang ti Allah. Eta geus panggih jeung akwan jeung makhluk geus aya nafsu. Jadi daharna ibadah, nginum lagi ibadah. Nuhun nuturkeun ka hayang, nah nafsu. Ulah ngarep-ngarep dahar boga ganjaran. Lamun dahar nuturkeun ka hayang lah nafsu. Sederhana fanya. Hese ayat nepi ka tajalidat istighfar. Yang mujahadatun gampang rumusna saeutik. Istighfarlah kudu astagfirullahaladzim dan istighfar astagfirullahaladzim lamun can boga ilmu ngaji sing ikhlas istighfar jalma nu bodoh istighfar ngaji lamun jalma bodoh istighfar na lisan ngaji tara bagus tajam istighfar di jam 7 istighfar di isuk-isuk nepi ka jam 3 jam salat lohor kok istighfar akibat istighfar teu make ilmu. Matak sih ingat istighfar jalma nu bodoh anjing. Hakikat istighfar ngaji bari ikhlas. Dilebur dosana ku Allah, salat mahjub. Tapi kurang ngaji, rek ngaji dura untung Pak. Untung. Cek Rasul jalma anu datang ke pengajian sama meh ngalengka sampeanana diampura dosana ku. Itu kudu susah. Surga teh nu bodoh teh nu daek ngaji bari ikhlas. Getol salat ke teu boga ilmu terdaek ngaji mau ke surga. Terlalu lagi mikiran surga pada sok salat. Ari can daek ngaji mah enggak. Bener, ketokoro salat. Getol puasa getol.
ngaji tar puasana bener mah salatna bener mah salat teh make ilmu lain salat ilmu boga geus pinter ngaji ngantara salat goblok gitu lain ilmu ulah dianggap pinter pada orang geus boga ilmu lamun can nepi kana amal sabab yang dimaksud dengan ilmu itu bukan saja menambah pengetahuan bukan saja menambah wawasan, tapi lebih daripada itu tujuan ilmu anta'budallah bi khasyatillah, anta'budallah bi musyahadatin. Lamun pinter ngaji tapi can aya musyahadah, lamun can aya khasyah khosaan dina ibadah ka Allah, ulah nganggap pinter, bodoh kelewe dan lain ilmu eta teh. Ilmu can jadi amal, ulah disebut ilmu. Amal can ke ilmu, ulah disebut amal. Talazum antara ilmu jeung amal disebut hiji deui mun aya nu hiji deui kos mata uang lamun mata uang boga di 100.000 digunting jadi 2 dibelikeun kana sukro sebelah kana sebelah lakuan teh ulah bisa ilmu seperti ilmu jeung amal ulah wakan aku diri aing pinter lamun can nepi kana amal nu mana anta abudallah bi khasyatillah anta abudallah bi musyahadatillah. Eta tujuan ilmu seperti anggapnya diri teh bodoh can nepi mah kana musyahadah usul kana ibadah usul. Jadi tujuan ilmu ibadah usul. Boga ilmu pinter ngaji tapi can nepi ka ibadah usul Allah can ngahukuman yen eta teh ilmu. Can jadi ilmu teh kan. Lain paya ditalar, lain paya kaharti can nepi kana ibadah usul mah ilmu teh lain ilmu. Geus sakitu. Aku kan kurang bodoh kene aing hirup. Kok aja geus ngamprung pidato kemana-mana maca kitab geus hebat. Can nepi kana ibadah lain ilmu lain. Mata lamun diurukeun ieu teu barokah. Naon sabna? Atuh ilmu can jadi ilmu teh. Can jadi ilmu. Mata anu berkah ilmu teh di mana ya nak? Di guru mursyid. Di nu boga ilmu nu geus nepi ka hasil ibadah usul kakara ilmu eta berkah jeung manfaat. Ulah ngarep-ngarep manfaat. Datang tina ilmu. Anu urang guruna can nepi ka ibadah usul. Kakara ilmu hungkul. Nu mata jalma nu pinter teh kabegitu lu ukola ulama hukama ulah paya pinter otakna kade yang guru nu pinter otakna paya pinter hatena pinter teh ukola nu pinter otak sederhanakeun we ngeraka tereh harti cuk basa gaya mah orang yang punya kekuatan IQ intelektual maka harti dinya nu pinter otakna tah ieu disirana otakna pinter ukola lamun jadi guru ukur sakadar bisa menakeun ilmu ti otak guru ka otak muridna pinter ngan mau bisa amal sababna guruna teu mampu nyontohan amal mata kualitas pendidikanana ta'lim. Mata kaya tilu ta'lim, ta'dib, tarbiyah. Ta'lim mas guru sakadar pinter, nu matak ngawaris ka santri pinter. Enggak sakitu, amal teu bisa. Nasabna guruna teu bisa amal teh. Mata kualitasna ta'lim. Mata wa ayyu allimahu dina hadis. Ta'wil manana wa ayyu addibahu. Ulah wa ayyu mahu ta'lim. Jadi orang ngawadis ilmu ka budak ulah ngarasa geus cukup. Lamun urang can nyantoan amal. Nu kadua ulama. Ulama mah anu boga khosyah dina hate. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Encan bisa usul maka Allah ngan geus aya khosyah. Encan usul ulama teh.
Nu disebut ulama mah ngan geus boga khosyah, salat bari sieun ku Allah. Nu matak salat teu gagabah, da sieun gara-gara salat teu bener aing dimurkaan Allah. Matak satekah pola salat salus-alusna. Nu matak dina salat menggunakan kemampuan yang maksimal. Maca Fatihah nu pangpolna urang. Pake keur salat. Ieu mah di luar salat bisa maca Fatihah bener. Gara-gara salat rusuh jadi teu bener maca salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Kapan bisa maca anu bener oge? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Amun ada kosor, ada tilu alif genep harkat. Maca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tara salatna. Dina TV aya anu salat tarawih 7 menit 20 rakaat anggeus. Pas tadi muka eta. Diwawancara ku TV One. Oh ya anu tarawih 7 menit anggeus 23 rakaat. Salat Tapi eta kieuna ngomong juga nu. Pokoknya mah tentu ada yang tidak setuju. Tapi saya ini tanggung jawab. Ngomong tanggung jawab sholat temanina. Jadi sholat benar kalau temanina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudu temanina, namanya sholat temanina benar. Kiai bertanggung jawab. Waduh, wow. Tapi dasar jamaah berluguk ngelutur. Malah payu kena nu gancang sholat. Nu lawan lah aing moal ka dia deui cenah. Si jeng pilihan. Bawor. Matak aya nu kualitas takdib. Anu kualitas takdib mana ulama. Ulama mah mere ilmu jeung nyontohan. Tapi bade khosyah mah lamun geus aya khosyah mah sadajan can usul kan. Gitu. Geus aya perbaikan dina hate. Sebab khosyah hakikat nama nurul iman. Ngan pada can tepi ka tingkat usul tajalli ka Allah. Matak an ta'budallah bi khosyatin dahar bari sieun ku Allah. Mun ngadahar ieu Allah keuleun mah. Lamun dahar cara kieu Allah keuleun mah. Ieu teh da paislauk nu aing. Apa aya mun aing dahar teh sabuk. Nepi ka milara, nepi ka naon teh? Kemerdekaan. Allah keuleun kana kemerdekaan teh. Moal ari anu yakin mah kana yang dina hatena aya khosyah, moal kemerdekaan. Moal kemerdekaan. Naon sabna? Sieun Allah mur nyarita hareupeun santri. Aing teh guruna bener teh kumaha? Gara-gara nguruk santri Allah murka ka aing. Hati-hati nguruknya. Nyarita hareupeun tetangga bisi Allah murka gara-gara nyarita. Nyaritana sombong. Jadi fitnah. Wah, ribet. Murka Allah. Mentak ayeuna mah mawa khosyah we lah, sieun ku Allah. Salat bari sieun ku Allah, ngaji bari sieun ku Allah, dahar sieun ku Allah, minum bari sieun ku. Jadi jalma anu bener saeutik kitu. Menuju bener. Mimiti bener tina khosyah. Lawan cara aya khosyah mau bisa istiqomah dina amal. Jeung moal kuat mujahadatun nafsi. Oh, kudu aya khosyah heula. Lukatiluna hukama. Hukama kabagi dua. Aya hukama wasilin, aya hukama arifin. Malah dilu aya hukama majdubin. Mana teman tadi berhitungkan, sebab teu saja di guru. Nu majdub mah teu di guruan. Sabnaon tadi masalah jadbu. Teu ingat kana dirina ge jadi guru kumaha. Kamu ge teu ingat. Jadi guru kumaha. Jadi hukama mah bisa mere ilmu, jeung nyontohan amal, jeung ngabantu ilmu. Tak guru mursyid disebutna, hukama guru mursyid teh. Maka idawa jantal mursyid tasil ilallah.
nepi ka Allah. Sama hakikat guru mursyid Allah sebenarnya. Guru mursyid mahbub Allah. Ari cek Allah di mana abdi kami geus jadi kakasih kami, geus jadi mahbub kami, urusanna urusan uing, ceuling nguping urusan uing. Panon nempo ari cek bahasa gayana mah jalma nempo aing jadi panonan gitu. Jalma ngadenge aing jadi celina cek Allah. Ngan bisi salah ngartianana. Aduh, celi aing ti Allah itu. Lumajub lain gitu ngartianana. Artinya menang jaminan beres. Ang jalma nempo urusanana nempo beres cek Allah. Tanggung uing bukan nama. Jadi urusanana urusan geus menang jaminan Allah. Lempang suku aing jadi sukuna. Artinya lempang menuju mana? Beres urusan lempangna. Maka guru mursyid mah segala-galanya beres sama hakikatna Allah. Yang ulah kayak datang ke guru mursyid, aing tos guru ka Allah. Hakikatna Allah, sabab geus menang jaminan di Allah. Maka Imam Al-Haddad mah sasauran. Kun sadidal khirsi ala tulabi syaikhil mursyidi. Anjeun kudu kadedemes dengan guru mursyid. Ari panggijeng guru mursyid cek kemarin dicatat naon? Fadol al. Tapi sok tangtu ieu mah pinter apiana tereh papanggih jeung guru mursyid. Aya diterekeun manggih. Fadol Allah, loba dosana ngajina teu pati bisaeun. Wah, ieu mah sagala henteu we bukan namanya. Ngaji teu pati bisa. Dosa loba, amal teu loba. Tapi Allah maparin fadol panggih jeung guru mursyid. Nepi ka jadi guru mursyid manehna teh. Fadol Allah. Idza wajadtal mursyid pasti dilolo. Anjeun kudu kadedemes dengan guru mursyid. Tapi sebenarnya guru mursyid itu bisa diteangan. Oh yang neangan guru mursyid ka ditu kali kalah panggih jeung Ki Musadek. Anu puasa 40 poe nagawir balik ka ku Nabi. Di guruan ku manehna. Lila-lila geus sasar pindah deh. Can menang petunjuk ya Allah. Tapi anu tidak disengaja kan panggih jeung guru mursyid. Seperti mana Syarah Fir'aun panggil jeung Nabi Musa. Itu teh mursyid ban Nabi Musa. Lamun dinisbatkeun kana anu tadi mah penjelasan anu tadi. Aya nu mursyid teh nu geus tingkatan nabi beda deui mursyidna leuwih hebat eta. Geus bisa dicaritakeun tim pesan Nabi. Tah kualitasna hukama mah tarbiyah. Mere ilmu nyontohan amal ngabantu amal. Namun orang pagi jeung guru mursyid zikir 7 tahun lebih lain hebat orang, hebat guru ente. Guru ngabantu kana hijab anu aya dina santrina di istighfaran dosana ku guruna nepi ka tereh usulna padahal dosana loba. Kade wah oing hebat. Panggih guru mursyid, guru nu hebat lain urang. Deus bugu istighfar urang mah can mustajaban. Ari guru mursyid penting. Lain yang cerikan diri sorangan lain. Kabeh di dunia sadunya di akhirat saakhirat. Cuk masuk ke kubes eta mah. Didoakeun santrina. Batur mah cerikeun yang cerikan dosa santri, matak santrina palinter terewusul. Jadi waliullah. Nu rek jadi cari wali, anu jadi waliullah teh santri-santri guru mursyid. Nu guruna lain mursyid kajen pinter moal dari waliullah, moal. Matak dina katerangan di Hanaf dijelaskan. Amari walam yusil ilaihim illa man aroda ayyusilahu ilaihi. Mau dipanggilkan jalma jeung guru mursyid kecuali jalma nu rek dijieun kakasih Allah. Jadi rek jadi kakasih Allah mah panggil jeung guru mursyid sing bodoh ge. Loba dosana panggil jeung guru mursyid ku Syarah Fir'aun jadi waliullah. Nu loba dosa bisa jadi waliullah bisa. Bisa usul ka Allah jalma bisa. Da usul malah pintar lain ku amal. Kunaon ku Allah. Awan bisa nepikeun ka Allah kecuali Allah. Sing ingat kembali. Awan bisa ngusulkeun ka Allah kecuali Allah.
Mata kurang pinter ngaji, ulah sombong, disangka heula aing jeung si eta usul. Aing kepilaan ke santri usul. Mata guru mursyid mah teu ngarasa hebat daripada santri lagi. Komo jeung guru deui. Eta ciri guru mursyid. Lamun guru ngarasa hebat daripada santri, rag-rag kamursidan kan. Mata ka budak ge akan we sampoyo guru mursyid. Cuman wakcang ke kehed. Santri geus jagoan ge geus jadi kiai datang ka desa. Santri aing sia sagede maneh ge. Padahal ilmuna geus leuwih batal guru. Dia ku santri kan wae balas sombong. Mata khodam jinna tilu cirina sombong, kada demes kana dunia, materialistis itu bahasanya. Jadi mun migawe perkara kudu untung mah saja mah urusan dunia. Mun untung mah teu nu katilu pundungan. Mun teu kahormat sok aja ngilak. Mentak sok aya geuning baheula bahasa kolot. Budak nu pundungan kabagian saeutik hayang gede wae eta budak teh. Dibeda sakitu. Ini cek bapana sugan sia teh anak jin. Pada pundungan. Mentak di mana hati pundungan mikir bisa aya jin di lantai teh. Orang gitu jin aya di hati, wah di manusia kabagi aya ruh kajinan. Di mana lahir manusia tiluruh, ruh kajinan, ruh kemanusiaan, ruh kemalaikatan. Lamun ruh kajinan menjadi pemimpin calon mufsidin. Nyen kaonaran di dunia. Mau dirimu batur eta mah geus. Tukang nyen kagorengan di dunia, mufsidin. Jadi provokator pinter ge. Mufsidin itu roh kajinan. Roh kajinan sok numpakan roh sato. Nu mata lakuna kawasato, anu kas babi, anu kas anjing, anu kas monyet. Lakuna sama kas monyet. Nah, kada demes, rakus. Monyet teh samutut pipina. Leuleuh nyekodarkeun. Aya nu liwat ngarontok keneh wae. Rakus, sifat monyet itu. Mata lamun ku jalma anu geus dina dipaparin muka sabah mah ku Allah, nu lakuna kas monyet katempo monyet sugan. Anu lakuna kuas babi gitu bro. Ngan untung kekasih Allah mah bisa diberi kesobaran anu luar biasa. Mun datang orang jalma ketempo monyet, sanggup ngobrol jeung monyet teh. Tapi kulantaran sobar monyet-monyet ge ngobrol da jelema ngobrol. Ngan hakikat rupana monyet, kayak udang ti kuburna monyet jen. Tapi beda, udang ti kubur oyun kasep rupana laku kuas monyet jadi monyet. Rupana teu sabaraha tapi soleh jadi kasep kan. Ah gitu. Jadi kumaha amal rupa sawada ti kubur mah ge. Ulah nganggap rupa rek kuas kieu. Kumaha amal urang rupa jalma hakikat ti kubur. Ta anu hudang ti kubur teh ayeuna ku ahli muka sapa mah kanyahoan. Ngan untung kekasih Allah mah dipere kesabaran. Namun orang boga anak lakuna kas monyet ditempo teh keur sare monyet, daek sare jeung monyet. Tapi kulantaran sobar monyet-monyet tiada anak aing gitu. Muga-muga we jadi jelema minggu hareupna cenah. Ah gitu. Geus tilu. Eta anu kualitas tarbiyah. Mata kayak keterangan laula tarbiyah lahalakal ummah. Ngan di logatana sok sederhana. Lamun eueuh pendidikan ruksak umat. Pendidikan loba moral umat ruksak. Kuduna kieu kan. Laula tarbiyah lahalakal ummah. Lamun eueuh pendidikan di dunia ieu anu kualitasna tarbiyah hancur moral umat. Misil paling terge ruksak moralna kan. Eta mana nu sabenerna? Temen jalma tengah guru ka guru mursyid ruksak moralna pinter ge moal bisa bener moal matak jadi alus moral bener ka matak alu bana pinter tapi akhlakna goreng. Terus jadi kepanjangan teunya ngadongeng eta taroki ayeuna tadali turun tinu tadi tadali teh tidak Allah ngabandungan sifat ngabandungan afal tuluy nepi ka asar afal. Eta tadalli ngaranna ar-ruju'u anillahi ilal khalqi. Balik ti Allah ka makhluk. Nu asal tadi tajalli ka Allah teh inget ka makhluk,
ayeuna mah jadi ingat ka makhluk. Ta eta tadali disebut nanti. Ngan lamun ti Allah geus balik deui ka makhluk muqarrabin ngaranna. Kesadaran ilahiyah. Lamun tadi ingat ka makhluk memeh usul kesadaran manusiawi. Kesadaran sensorial. Eta mah ka makhluk ingat, Allah teh ingat mah. Tuluy aya maju aya jam'u pana. Eta mah nu pana mah dianggapna nu mabuk. Teu ingat ka mana-mana pana. Teu ingat ka makhluk, teu ingat ka makhluk. Tajalli ka Allah, balik deui ka makhluk. Ka Allah tajalli, ka makhluk ingat. Eta guru mursyid nu nepi ka dinya. Tadali sanggeus ingatan ka makhluk aya deui, balik deui ka mana? Naik deui ka Allah. Leungit deui perhatian ka mana? Ka makhluk. Naik deui atah anu naik nu kadua mah lain taroki ngaranna. Naon? Tadani disebutnya. Nah gitu. Naik anu sabada turun mah tadani. Namun naik anu memenepi taroki. Jadi perjalanan spiritual manusia kekasih Allah, manusia langit disebutnya taroki, tadali, tadani. Anu mah tak ayeuna dijelaskeun dia. Nu tadi dibaca logatna. Jadi bisa ngarjian anu mah. Mesti diterangkan mah. Sok tingali. Bidayatus salikin, nihayatul majdubin. Nah. Salikin teh mana? Anu taroki tadi, salikin. Ata'aluku bil asar, wasuhudu stinadia. Yang saksi nyaksikan asar apa? Ya asar apa? Teh kabeh diatur ku Allah, diurus ku Allah, nyarane ka Allah. Macam panena lompang menuju Allah, salikin. Tah mimiti salikin ti asar apa? Ilallah lompang ka Allah. Eta ni ayatul majdubin, tungtungna jalma anu majdub. Nu majdub mah ti Allah turun ka anak. Tadi teu ingat ka makhluk, malah teu ingat kana diri, malah teu ingat acan keur tajalli ka Allah. Majdub disebutna ruksak akal sakabehna. Balik kabeh ka Allah. Ruksak teh lain gelo kade. Majdub. Majdub teh tu ingat naon-naon. Eta majdub ari panama ingat makhluk eueuh tajalli ka Allah. Pana eta mah. Iya mah keur tajalli teh ingat. Tah gitu majdub disebutna. Tapi sanajan teu ingat, hate dijaga ku Allah kahormatanana. Moal maling-maling batur moal. Kunaon poho. Keur majdub. Namun tak ada jalan anu lempang di jalan cumpang samping mah ulah disangka waliullah keur majdub. Edan. Sok aya dibalas alus sangka ulah ke bos yo itu jamaah edan bisi waliullah kul majdub mana gitu kumaha biasana waliullah mun biasa ngawuruk dijaga ku Allah dengan santri teh nyahoeun keur majdub ge itu disangkana mah asa ya ingetin ka aing yang di mana pangmulikeun udud punya air majdub udud. Jadi muamalah biasa nu majdub oge. Namun ngawruh ka santri mah nya lain kitabna. Sok jang, enak ngaji ilmu mantek kalah muka jurumiyah mah. Bener ku Allah dijamin, dibenerkeun. Masalah kira-kira majdub. Ngan sakapun waktu, da kulantaran eta teh hakikatna mah keur ngabejakeun ka jalma anu dina komparku. Ujungan kur sholat muter jam heula. Wah majdub mah dari tak paling batal sholat mah piraku aja. Mu parakah buru-buru urang ngomong terus. Geus apal eta majdub, teu meunang di guruan, teu meunang dituturkeun. Teruskeun, tetep belum majdub. Teu salah keur aja namanya. Camnan teu ingat eta. 11 tahun mau demplong cicing, sholat henteu. Lamun dia mah, doraka mah, mau doraka. Dia tak ingat. Wajib sholat teh ingat kan? Lamun kalau tiko wajib sholat teh. Tapi moal itu sholat mah kan, wajib mah.
2 bulan tuh sholat. Bawa maju mual kan malamun dia menunggu kejadian ngalamun nunggu. Aku saja maju 2 bulan tuh sholat, ini santrinya bingung. Kata majlum. Lakin nabi makna wahidin terus kan. Tapi lain kalawan mana nu sahiji aya laisa muttahidaini min kulli wajhin. Tapi lain rejeng, lain naon, lain ngahiji. Beda. Majlubin mah ti Allah turun ka makhluk, ari salikin mah ti makhluk ka Allah beda. Kan sakapun papangi di perjalanan. Itu di Jakarta ka dia, ya ti dia ke Jakarta, pangi di Bandung. Bisa jadi bisa. Maka kadang-kadang rohani na waliullah mah para pangi di Haji Makom. Reunian di mana? Di Mustawan. Aya di Adna. Oh, masih kurang di dunia kayak sokin reunian awak kurang. Kita kemarin aya wisata jasmani, aya wisata roha. Nu geus wisata rohani mah tarapati resepeun wisata jasmani. Itu. Anu wisata jasmani can bisa wisata rohani. Nu mata diutamakeunana ya wisata jasmani. Tapi lain teu naon jasmani ge wisata asal manfaat. Umroh kan gitu ayanya. Manulah ka Bali we gitu. Atau warna milu kapal pesiar, milu tu salat edan misalnya. Lah. Anu manfaat we urang mah. Wisata ka mana? Ulin ka kolot itu. Pan bari piknik meusan bener. Padahal sabenerna metak aya anu teu purunan wisata jasmani. Nan samna rohani na wisata teh da. Resep kana wisata rohani. Sekapong di Roprop, di Mustawan, di Kubakausen. Oh. Arah keren itu jeung di dia. Seperti aneh dengan dia mah. Paling ka Bali nu tataranjang kulit ni. Aneh kan gitu-gitu nah kayak kudu aneh. Nu edan jadi dia sok aya katanya. Ribut. Itu mah aneh Kak. Bisa muka sapah ka Lauhil Mahfuz, bisa muka sapah ka kolam ka aras. Bisa di Jabarut, bisa di Mustawan, bisa di Kubakausen. Soalnya wisata rohani kau di rumah senang. Kau di rumah. Mata kaya tas ti Allah membalik deui jadi. Tas tajalli ka Allah dibalikeun deui ku Allah taala ka makhluk. Aya nu hayang hungkul tajalli ka Allah mung ingatan ka makhluk. Sabana lamun balik deui ka makhluk datang kewajiban deui. Ingat deh, ya pemajikan ya budak di sawah, aing kudu macul. Ibu balik deh kudu macul. Kudu macul nih, bukan dia. Mata ayah nemungan balik deh ke dia. Ya kan, mata cek kali maripat mah surga dikaduniakeun. Naon musyahadah ka Allah. Neraka dikaduniakeun naon mahjub, maksiat, goblok. Mereka mana aing isuk balik itu kari tempo aing. Goblok kamu sadar. Goblok nyangkorak kana mereka. Lo kudu asukan mereka surga. Kira kumaha can lagi apa? Boro-boro ka Allah kita ingat. Boro-boro ke surga. Salat ngarep-ngarep ganjaran di Allah. Tapi salatna bihi lahu aya teh. Bihi salat di mana? Di sawah. Bihi kalon terjuna. Henteu aing nu bisa salat. Lahu tujuanna rek neangan di Allah, aing usul ka Allah, lain rek neangan ka hayang nafsu. Sugan teh padang salat aing jadi duit loba. Hayang loba duit cenah, tambah jumur ka hayang nafsu. Bener. Salat enggak. Ngaya roban semua maksudnya.
jadi mau bisa dianggap gitu. Oh ngamakna gitu. Oh kieu ya. Lamun orang hayang balik ke Allah. Tapi mamawa diri orang. Mau bisa nepi ka Allah. Damatang na jamil mukrimah gampang. Mun hayang usul ka Allah, ente ulah mawa diri anjeun. Dari dina ulah yang mawa makhluk. Kebentar. Teu bisa nembot teh semua naon. Atuh mawa hate anu inget ka akuan ka dieu. Artosnya. Atawa naon? Atawa henteu mujahadatun hate lempang ke Allah tapi dina hate nafsu lawama nafsu bisa usul ke Allah mah tak itu di hartianana jadi lamun hayang balik ke Allah hate kudu mawa nafsu naon nafsu mutmainah lamun mawa nafsu ammarah nafsu lawama mah kebentar gelap itu bisa kekaran nolong geus budak artinya hate nu pinuh ku surah akwan mau bisa usul tak gitu entos ari hate anu kosong tina surah akwan teh kudu mujahadah heula sabab teu lamun pinuh ku syahwat nafsu resep terus ka makhluk maka kudu diperangan nafsu nafsu geus eueuh engke teresep ka makhluk ka mana ka Allah ari geus mawa nafsu mutmainah mah geus kosong hate tina nafsu goreng lempang menuju Allah taroki wusu itunya ada yang bisa dipakai dalil karena yang mau bisa lebih ke Allah sabab Bani Israil ge kebentar gelap kada tak gitunya sederhana atuh dina Quran ge jelas fa amman togo wa asarul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa so sanyeuna jalma anu togo teh bangkar warah lacur lacurna liwat batas liwat batas ngalanggar larangan Allah dur lohor cicing sare kok keburu asar teu salat kita liwat batas kan kalau di batas waktu salat ieu batasanna salat bener ieu liwat batas togo teh liwat batas sebenarnya ngalanggar larangan sajama anu nuturkeun ka hayang nafsu ngalanggar larangan Allah pilih urusan dunia agama ditinggalkan fa innal jahima hiyal ma'wa neraka jahim hate nu pinuh ku syahwat nafsu moal bisa usul ka mata kalau yang jadi ahli usul bebaskeun hate tina perbudakan nafsu mata tidak ada istilah gagal usaha kebenghar belum tentu gagal sekolah terjadi pintar, terjadi dosen, belum tentu gagal. Jadi santri, balik terjadi kiai, belum tentu gagal. Pan hari biasanya masuk ke artian gagalin, gagal santri itu terjadi kiai. Atau gagal mukim terbuka santri 5 tahun tiruan. Gagal loh ya sama mukim. Sama cekal amah gagal. Rumah tangga tertulus, gagal. Berobat tercager, gagal. Sekolah terbintar, gagal. Masantren terjadi kiai, gagal. Dagang terlaku, gagal. Nah, this is so. Gagal, lomba gagal. Padahal gagal cek ahli hakikatna, cek ahli ma'rifat hiji. Tidak ada istilah gagal. Kecuali dalam gagal dalam membebaskan nafsu dari membebaskan hati dari perbudakan hawa. Gagal mengan hiji. Teu bisa ngabebaskeun hati tina syahwat jeung hawa nafsu. Gagal eta. Lamun jalma bisa ngabebaskeun hati tina perbudakan hawa nafsu, pipisahan rumah tangga can kudu gagal. Disalakina tara salat bari koret na mending kana bisa. Bener. Main teh tolok kayak gitu. Kunaon tara salat. Ke besok maling wae. Pipisahan halus kana bisa. Pisah lain didorong ku hawa nafsu. Tapi justru pisah rek nyalametkeun agama, rek nyalametkeun hate supaya keyakinan ka Allah ulah ruksa. Gagal lain. Gagal. Nu bisa terus ke rumah tangga can pugu sukses. Ari nuturkeun lain hawa nafsu mah gagal. Gumurung galeno lu burung jeung
aman sote pedah kacumponan kabeh maneh jika kidul ieu ka kaler kunci pada mawa rek kumaha laku jeung kumaha masing-masing nu penting bunga we sararea eta mah nu burung jeung gelo can puguh sukses sanajan tuluy ge rumah tangga harus kan masantren terjadi kiai cantung tu gagal jadi kiai ge boga santri loba ari hirup nuturkeun nafsu mah salat nuturkeun nafsu neangan jam jeung riasa ngawuruk neangan jam jeung riasa kiai gagal santri gagal sanajan boga santri tapi sanajan pesantren teu boga santri ilmu mah pake ku serengan pake mempertahan pamajikan pake mempertahan budak urang bebas hati urang tina perbudakan nafsu santri sukses nah kade ulah sekali-kali nyebutkeun gagal pedah balik teu boga santri teu boga gurukeun ulah pedah usaha teu beunghar ulah nyebut gagal ngaran gagal mah hiji gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa lamun geus bebas hati tina perbudakan hawa nafsu nu beunghar sukses nu fakir sukses nu masantren teu boga santri sukses nu boga santri kabeh ge sukses tidak ada istilah gagal jajar pinter nulisannya lamun inget ka dinya we mau aduh ngaleket teh batur usaha bungal aing itu batur masantren pada si eta teh salah pun aing ku aing di pertahanan alfianan teh nah ari balik santri loba si eta jeung aing nyeri hate nepi ka mung salat gagal kan terus lah wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa eta pan jelas fa innal jannata hiyal ma'wa sajal ma anusian kunaon ku makom Allah makom rabbih ari rob teh boga makom rob teh nu nyiptakeun anu nguasai nu ngatur ketingali makom jalma nu ngatur nu mere rezeki bener ketingali kamuliaanana sajal manusian ku makom Allah makom pangeranana sabab Allah nu nyiptakeun Allah anu ngatur Allah anu ngurus tah eta nafsu ditahan mujahadatun nafsi anil hawa tina hawa nafsu jeung syahwatna diusir tina hati urang diganti hati ku makrifat can geus makrifat jadi idtiror geus idtiror kuat himmah husul tuluy hati taroki ka Allah syahwat jeung hawa nafsu teu bisa nguasai hati urang sagala perkara ikhlas di mana ya ngaran anu teu ikhlas teh anu dikuasai ku nafsu di mana urang ibadah nuturkeun haddun nafsi tujuan kana haddun nafsi gagal sabab hate pinuh ku sawat nafsu tukang salat ge gagal hate pinuh ku sawat nafsu mah nu usaha beunghar ge gagal lamun hate dipimpin ku hawa nafsu geus sukses tong nalang sapeda fakir tong nalang sapeda bodoh jalma bodoh gitu aya nu sukses aya bodoh-bodoh sukses eta nu daek ngaji diberi ikhlas sukses jalma bodoh bebas hatena tina perbudakan hawa sukses bodoh nepi ka surga Allah nepi tingali mangkudu pinter wae wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal surga pangbalikanana ringkas rumah itu tegis pinter mata geus ringkas oge untuk balot itu rekasi awi muter hulai kapalumangan atuh batur mangsa dua balik saya mah keur datang datang kurang pinter nu pinter mah gampang diringkas-ringkas hirup mata hayang bagja hirup ya cek ahli tasawuf hayang bagja hirup pingpin hirup ku hate nu makrifat ka ulah dipimpin ku hate nu pinuh ku syahwat rek bodoh rek pinter rek fakir rek beunghar kabeh kakasih Allah selesai geus jadi kasih Allah kitab logat baca itu lain lah ku ajengan baca penjelasan nu bieu geus cukup kabeh ge pikeun ngabahas majdubin salikin mati makhluk ka Allah mata ujungna di Allah majdubin mati Allah ka makhluk mata ujungna di makhluk nu mata bidayatus salikin nihayatul majdubin mimiti salikin tungtung majrub tungtung nu majrub mimiti tungtung salikin mimiti majdubin
Langit cumi ti jeung tungtung nu penting jadi ahli Allah kabeh. Gitu. Nah dipilihannya nu bodoh, pinter, nu fakir, nu beunghar kabeh loba ibadahna, nu seutik ibadahna, nu loba dosana, anu seutik dosana kabeh ulah ka dimautan salagi can jadi ahli usul maka Allah geus jadi kakasih Allah selesai beres urusan dunia jeung akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada rahmat sinarang salam rahmat sinarang salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng Nabi Muhammad sareng kulawargina. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Wa sallimna minal afati wal balwa. Wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalamatkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sinarang cocoba. Tina pancabaya sinarang cocoba. Di luar? Di luarnya. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha